Eta budak ulah sok didiekeun di meja, wah hutang ge. Wari lantaran tengah jeding ka omongan kolot, nggak hutang, wah meh boga hutang. Duduk di meja, kolot bisa ada itu. Ya Allah. Sok duduk di meja, budak tadi duduk-dudukin meja, gede hutang ge. Aju kolot na teu mireng pan, antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya. Watuh, horenganan hutang ka hulu-hulu. Masya Allah, tak kolot bae hebat eta. Ulah sok diuk dilincar, mentak diduduh maling, ulah sok diuk di meja, gede hutang, ulah sok ngaremeh, mentak pakir. Eta kolot, masya Allah. Baheula mah kolot asal orang ngaremeh, bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke. Bisaan kolot urang embung pan susah teh. Jadi cokotan, tah urut abah ge cokotan ku sia. Tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang. Dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia telesang gentas ya sok aing balaya gitu moal menang nu geulis ya kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mah ulah hiji-hiji acan adi caian uyup usia geulis ya mana maksud kolot mah meureuneunan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek beda harna rambetek cilok menang nu geulis. Cilok. Sok cirikeun geura ge. Asal anu daharna rapi, pamajikanna geulis. Mantap kita lah urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi. Urut batur ge mun teu rapi cokot. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah. Nu hati-hati lantaran keluar tina Islam, pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan kukim musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadat nganapikeun ka Gusti Allah jelas tamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae. Jajan orang kabuktian. Teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Saleh, Suaib, Lut kabeh
termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh mah lain nabi, teh mah pangeran. Enggak. Sate. Di sate. Jadi areng neraka. Kafir. Saurang Bandung teh dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa. Segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu wes cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cai mah teu ngarukun cai mah. Ji tolol. Aju sia mapan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cai mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprak nyana ngomong, naon eta iman? Segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga mentek dibolak-balik. Teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman, segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad. Ngahinakeun ka iman. Lamun kieu mah atuh. Aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah. Ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be. Aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya. Aing hujung menggebu keur usaha. Aja ku aing jogot duit aing nyawa eta haram. Ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat. Henteu teh mah kos kitu mah tah. Sadar berarti mah tah. Tinggal diimpus bae teh mah. Sadar kos kitu. Tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon. Teu aing mah geus murtad. Masyaallah tak sing hade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjanya loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti. Hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi. Terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es. Udang-udang asar. Cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon? Goblok sia. Aing kudu teu diudangkeun. Ji sugan kula mah tapakur bae gitu. Tapakur. Aing aya teu salat mah nah encan salat mah aing teu patinggal lengis can dahar aing ye. Pak teu beres kitu beres bae. Nah ieu sing hade tah naon iman segala lah tah eta sing hade jaga ku urang. Ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih
Ai jualan meureun kudu loba tasbihna. Ai hiji mah berarti sia wiridan, aing neuleus sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih? Itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon? Zikir tah sholawat tah apa tasbih? Aing mah ti kiai, cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga. Aju itu mah Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ja la haula wala quwata illa billah teh nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah kan mantek ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos karena itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ke orang murtad na'udzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in ye teu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalaya kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikut nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wabeh boga hutang di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolot na teu mireng pan antepkeun bajeng pangais na di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia
tungtung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang ya telesang gentas ya sok aing balaya gitu moal menang nu geulis ya kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia geulis yang mana maksud kolot bangeureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikanna geulis